matak lamun kuari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tika-tik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun beukeun mun teringsak ku jana ji itulah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak neringsak pokokna mah tilok dilawan antepkeun bae emang kunaon kitu ge teu kuat nya nama loba senjatana dilawan cicing bae ngadoa ulah suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal ka kiaianana kakarak diciduhan kakarak diomong kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia diomongkeun ge sia teu ngadenge sia mangan bedah kabar doang ti batur tapi sia geus ngadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitu nya geus bae ih sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mantap ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imahna tih aing mah neuleuh kiai eta geul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa canna naon encana naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan cak ieu bae Gusti coba bae teu mah dibere struk saeutik bae struk ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang neluh si eta tah berget jasa aing mah jadi tokon tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu ngandaseutan nya kiai si neluh ya tuh kiai gede jelema emang kiai embe wah kita akur ni kiai eta kiai teh akur ieu itu sarua lah tong kos gitu ulah kitu deleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cak Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ge lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak Bismillahirrahmanirrahim الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين الله
alamu bimuradihi walau nazana lamun nurunkeun isun agung alaika ing atase sira Muhammad kitaban ing kitab maktuban tegese kang den tulis pikir tosin ing dalam kertas rokin kang tipis kamak tarahu kaya oleh nyuprihi ahli Mekah kabeh pala masuk maka pada ngagepok di ahli Mekah kabehu ing kitab biaidihim kalawan pirang-pirang tangane ahli Mekah kabeh ablagu min ayanuhu tawi ala masuk iku kang leuwih banget tinimbang saking lapad ayanu li annahu anfal saking lasatune lapad la masuk iku kang leuwih nganapikeun kadoe mangmang laqala alladzina kafaru maka yakti ngucap sapa wong akeh kang pada kalupur alladzina kabeh ngucap-ngucap ing lapad in orana nama tegese orana hadza opo iki la iki kitab illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata tanutan kena arah ngewu-ngewu inadan lan kena arah angas wa qalu laula unzila alaihi malakun walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la Allahu alamu bimuradi wa qalulan ngucap ya ahli Mekah kabeh laula lamun oranana ay hala tegese ana tah ora unzila dan turun ke alaihi ngatasa Muhammad ala Muhammadin tegese ngatasa Muhammad sallallahu alaihi wasallam malakun apa malaikat bisi yusadiku kang ngabenerkeun ya malaku ing Muhammad walau anzalna lan lamun nurunkeun isun agung malakan ing malaikat kama qatarahu kaya oleh nyupi ahli Mekah kabeh falam yu'minu maka orang ngarimankeun ya ahli Mekah kabeh laqudial amru maka yakti den hukum ya apa perkara bilakihim kalawan dan rusak ahli Mekah malayun kari-kari orang dan ta'akan ya ahli Mekah kabayu maluna tegasa dan seriantakan ya ahli Mekah kabili taubatin kada taubat atau madratin atau dan ampura ka'adatillahi kaya adat Allah fiman qablahum dalam mongkang tetap dalam sadurungi ahli Mekah min ihlakihim saking dan rusak ya man kabeh inda wujudi moko tarihim dalam nalikane anane panyuprihe yaman kabeh idalam yuminu tatkala orang imankeun yaman qablahum kabeh walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu a'lamu bimuradi walau ja'alnahu lan lamun anda deakeun isun agung hu ing kitab munazzala ilaihim tegese kang den turunkeun apa ilaihim maring ahli Makkah malakan ing malaikat laja'alnahu maka yakti anda deakeun isun agung hu ing malak ail malak tegese malaikat rajulan ing lanang ala suratihi tegese ing atas rupane rajul liatamakanu min nuryati darapan yen takongang ya limaka kabeh saking ningali ing malak illa quwata lil bashar la ruyatil malak karena ora kuat iku maujud kade manusia ing atas ningali malaikat walau anzalnahu lan munurunkan isun agung ing malak wa ja'alna lan andadakeun isun agung ing malak rajulan ing lanang lalabas tamakati nyarupakeun isun agung sabana tegese nyarupakeun isun agung alaihim ing atas nyalirukeun isun agung ing atas ahli Mekah mayal bisuna ing barang kang saliru ahli Mekah kabalaan pusih ing atas pirang-pirang awak ahli Mekah biaya qulu kalawan yang tangucap ya ahli Makkah kabeh mahadza ing lapan mahadza illa basyarum mithlukum maranana apa ikilah iki malak angin ku manusia kang umpamane sira kabeh
walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Allah alam bimuradi wallahu alam bimuradi. Walaqad istuhzi'a demi yakti teman-teman den guguyon kenapa birusulin kalawan pirang-pirang utusan min qablika kang tetap saking sadurunge sira Muhammad bihi tasliyatun ikut tetap ing dalam ayat. Walaqad istuhzi'a utawi ngabeberah lin nabi kadue kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa maka tumurun nazala tegese monggon biladzina kalawan wong akeh sakhiru pangbadang aguguyon leladzina kabe minhum saking aladzina opo makanu barang kang anaya ladzina kabe kalawan maiku ngaguguyon ken ya ladzina kabe wahwa lan utawi ya al azabu iku siksa fakaza yahiku bimastahza bika wakaza fakaza maka halika yaiki laiki hako yahiku menggon ya azab kalawan wong kang ngaguguyon yakman bika kalawan sira Muhammad bika kalawan sira Muhammad. Kanjeng Nabi begitu diutus menjadi Rasul Allah umur 40 tahun diberilah mukjizat ku Gusti Allah bentukna Al-Qur'anul. Dakwahlah Kanjeng Nabi lalaunan door to door, lalaunan ti imah ka imah, lalaunan mun kapanggih jeung jelema ngajak Kanjeng. Itulah dakwah Kanjeng diawali kulalaunan heula. Kebelah dieuna cek Gusti Allah fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin. Muhammad sampaikan apapun yang terjadi. Marah tinggal marah, kehel tinggal kehel, bendu tinggal bendu, sampaikan. Kanjeng Nabi langsung nyampaikan dakwahna, tabligur risalah, nauhidkan ka Gusti Allah, nganyatakan bahwa dirina diangkat sebagai Rasul. Teu pamrih Kanjeng Nabi, berang jeung penting terus dakwah Kanjeng Nabi. Bersiko tinggi di Mekah teh lantaran budayawan lu luar biasa di Mekah. Karakter orang Mekah teh garalak jeung garanas. Palalinter bahasana, kakayaanana luar biasa, bangsawan anu kudu dihadapi ku Kanjeng Nabi dengan modal mukjizat bentukna Al-Qur'anul. Ngajakan terus Kanjeng Nabi, mulai anu narurut ka Kanjeng Nabi, nu ngadengikeun ka Kanjeng Nabi teh ti kalangan handap, di kalangan bawah, di kalangan petani kecil, di kalangan tukang angon, di kalangan kaki lima, di kalangan jelema nu teu boga pagawean. Iyalah nu mulai narima kana ajaran Kanjeng Nabi, kana dakwah Kanjeng Nabi. Tah, eta teh justru jadi pelecehan ku orang-orang bangsawan, orang-orang hartawan, ku orang-orang bangsa intelektual na tinggi. Nah ieu teh jadi cemoohan. Muhammad pangikut sia teh jelema nu marariskin, nu nuturkeun ka anjeun teh jelema nu hina. Lamun nyages ya utusan Allah pasti jelema langsung anu harerebat sarugi, bangsa nu jelema berpikir tinggi nu nuturkeun ka anjeun. Ternyata nu milu teh jelema kalangan bawah. Ulah loba omong sia mad. Mulai kos kitu Kanjeng Nabi teh, ya Allah, iya terus bae udah nges Kanjeng Nabi dakwah deui.
Saudara-saudara sekalian, jangan salah, supermi. Aduh, dakwah teh. Kos gitulah. Lantaran Kangjeng Nabi terus bae dakwah, garyeungeun pan jelema bangsawan teh. Garyeungeun pan jelema hartawan teh. Garyeungeun pan jelema-jelema nu boga pangkat. Aya eta Muhammad teu eureun-eureun ngajakan bae, emang nyana boga naon sih? Tanyakan. Coba tanyakan ka ditu. Eueun nu daek nanya, kabeh ge. Jaya hate leutikna mah sieun. Sieun kabeh ge. Jol aya moy paman Abu Jahal. Cek Abu Jahal cek Eta lo aing Muhammad ngajakan bae ngimankeun ka pangeran teu kadeuleu pangeran ge. Majar teh nu nyieun langit jeung nyieun bumi. Coba bejakeun. Nyana kekuatan nyana boga naon eta ti Gusti Allah, ti pangeran. Sok haju ngaku-ngaku jadi rasul. Tanyakeun, bejakeun kita ku aing gitu. Atuh aya mandat tim bapa mah dae pulang atuh. Aya Abu Jahal pohara jasa. Nu diutus supaya nanya ku Abu Jahal, hiji Nadhr bin Harith, dua Abdullah bin Abi Umayyah, tilu Naufal bin Khuwailid. Coba nanya ka ditu si Abu Jahal, aing di dieu nungguan moal ka mamana aing bari ngopi. Tanya ka ditu, Mad aya naon cek Kangjeng? Emang anjeun ngaran Abu Jahal eta ngutus kami, maksudna cenah sia ulah sok sacablakna sungut aing ngajak teh. Dia tuh sungut kul masa kikieuna wae cekeun. Lain kitu. Ieu ngajakan bertauhidkan Allah, ngajakan iman ke Allah, ngajakan iman ke anjeun bahwa anjeun teh utusan Allah, boga kakuatan naon sih? Bejakeun ka emang kula boga Al-Qur'an gitu. Nu Al-Qur'an eta ciptaan Allah. Al-Qur'an eta adalah kalamullah. Anu nganyatakeun di jero Al-Qur'an adalah Allah teh khalaqas samawati wal ard. Nu kamari geus dijelaskeun di mimitina bahwa Gusti Allah teh anu ngadamel langit ngadamel bumi katut eusina. Bejakeun ka emang ka ditu. Bejakeun bahwa Allah teh allazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman 'indahu thumma antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Bejakeun eta sia bahasa kitu menang di mana sih? Aing kakarek ngadaeng cerita bahasa kos kitu tah. Dia ti penggede urang asana teh bahasa kos kitu teh. Ti budayawan urang mah teh sareng si mah nang ti Allah. Lah susuk bibisaan ciptaan sia meureun man. Pan aing maca Kangjeng Nabi kula mah maca tilok nulis tilok bisa kos kitu langsung ti Allah nu turun malaikat Jibril eta teh ti Allah bejakeun ka ditu. Ieu teh Al-Qur'an ieu mukjizat ti Gusti Allah ulah sambarangan. Guys, desa kitu doang aing nanya kalian. Kayak laporan heula ka Mbah aing. Laporan, kumaha cek Abu Jahal? Nadhr. Waduh. Ulah waduh sia. Soju maluh kitu. Bahasana ngeunaheun. Indah jasa. Eueuh, tiba heula ge ja anu kos kitu teh eueuh. Kadengena asana ngeunaheun kana ceto sia mah kakarak diutus sakitu bae haju milu ka ditu sia. Dipecat sia ku aing. Kakarak ku aing diutus sakitu. Coba cak Abu Jahal coba aing ngadeikeun kos kumaha sih coba. Ye nu kadenge ku kula mah kieu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala zulumati wan nur
ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Abu Jahal nundutan cak lador hi bapak moyang urang nundutan ngorejat terus kemana terus emang geus anggeus jaheu jeung dina cak Abu Jahal teh. Tapi sia diulah ararima delana cek heula tuh. Tapi bener oge cek Abu Jahal ditilik-tilik we teh bahasa sahanya atuh puguh bahasa pangeran teh cek Haris teh. Aiku urang didengikeun mah memang bener ieu tapi ulah gandeng-gandengnya ulah nembus ya ulah nembus hate aing sebenarnya ieu cek eta teh lain deui teh ngadenge bahasa-bahasa kos gitu teh mah lain bahasa manusia atuh cek nopal teh urang iman mah yes ya bah iman segala anu dikamanakeun beungeut aing pan aing teh kokolot lembur nya kudu milu ke budak kamari sok sambarangan geus dengekeun heulana Kangjeng Nabi mah tuh dakwah deui bae dulur-dulur kabehan sing hade ulah salah mangeranan ulah ka Uza ulah ka Lata ulah ka Manat sanajan eta pangeran-pangeran anu disembah ku karuhun urang ku nenek moyang urang salah pangeran ma alladzi khalaqas samawati wal ard anu ngadamel langit 7 lapis bumi 7 lapis wa ja'ala zulumati wan nur summallazi terus dibejakeun ku Kangjeng Nabi mulai jelema kalangan menengah ararasu tu saya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi teh dakwah beuki puyang we Abu Jahal garieun aing ngadengena ge geus coba nador coba gitu Abdullah bin Abi Umayyah Nobal kada coba bedakeun eta ka Muhammad gitu lamun nya bahwa anjeunna eta si Muhammad eta diutus jadi rasul kemudian nyana dibere mukjizat Al-Qur'an bejakeun gitu kanyana kahayang mah ditonton gitu turuna ditonton lamun hendak turun deui ayat bejaan urang kabehan urang leuleuh bahkan diiring ku malaikat ulah loban-loban opatan bejakeun gitu kamu bejakeun lan nu'mina laka hatta ta'tiyana bi kitabin min indillahi ta'ala wa ma'ahu arba'atun minal malaikati yashhaduna annahu min indillahi ta'ala wa annaka rasul kami kabehan gitu ahli-ahli Mekah bangsawan Mekah manusia intelek cak urang Cisoka mah intelek salah ngomong nah moal iman gitu ke anjeun Muhammad bedakeun sehingga anjeun teh didatangan ku kita bener-bener min inilah ti Gusti Allah kadeuleu ku urang kabehan wa ma huwa arbatun minal malaikati diiring ku 4 malaikat yasaduna anu nyana nganyatakeun bahwa annahu min indillah ya kitu ieu kitab teh ti Gusti Allah nyana nyaksian ngomong kadenge ku urang wa annaka rasuluh yen anjeun teh rasul Allah tah lamun bisa kitu kakarak aing iman gitu eta pan pamenta pohara jahasa eta kahiji nomor kadua bejakeun ka Muhammad bahwa coba sekali-sekali utusan teh ulah manusia bejakeun ka Allah gitu antak naon ngutus rasul teh malaikat jelema dari jelema deui mah aing mah kos kitu keneh komo kos Muhammad bajelema leutik
Coba gitu minta malaikat bae nu jadi rasul atau malaikat turun nganyatakeun bahwa nyana jadi rasul kitu bae sih mantap naulur hese-hese ulah sok haju nyinggung-nyinggung ka urang kabehan segala manat uzapan eta mah pangeran buh dijieunna ge pan tina emas tina batu engke mun pangeran maraheun kumaha ya kan Muhammad ulah sok sambarangan ngomong hiji coba kitab turunkan iringkan ku malaikat bejakan bahwa ia Quran ti Allah jeung anjeunna bahwa anjeunna Rasul Allah kahiji mereka duana bejakan gitu anu bagus mah mantak naon gitu turun be malaikat nyaritakeun bahwa nyana diutus ku Gusti Allah atawa nyana nganyatakeun bahwa anjeun sebagai utusan Allah jong katu bejak turunlah ayat ieu sasakalana kos gitu asbab nuzul barang mantas dipentak ku penggede Mekah malaikat Jibril turun ka Kangjeng Nabi mawa ayat walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين walau nazalna lamun kami nu agung cek Gusti Allah nurunkeun alaika ka anjeun Muhammad kitaban aya maktuban tegas mah buku anu aya tulisanana bentuk Al-Qur'an pikir tosin dina kertas anu lembut anu ipis sakumaha pamenta ahli-ahli Mekah kemudian kunyana dicara rekal diusap-usap andai kata kahayang nyana dilaksanakeun turun ti langit aya kadele dicekel kumanehanana kuleungeuna eta teh tetep bae moal iman kajen kukumaha ge lakola niscaya jelema-jelema anu kalalapir mah ngomongna ge moal iman ieu ka anjeun pasti ngomong teh in hadza illa sihrum mubin nyana sakitu deuleu ti luhur langit turun ka handap ditampa dicekel dibuka ku jana dengan kertas anu ipis anu indah dengan bahasa anu indah tetep bae nyana ngomongna teu aya deui mah kitab kecuali sihir Muhammad ieu mah kos kitu bae jelema teu iman mah boro-boro keur salah keur benerna ge jelema teu sepatu kitu bae ulah oyak Muhammad ulah goyang Muhammad ulah gimbir Muhammad sanajan nyana imbul penghinaan-penghinaan tetep anjeun teruskeun dakwah pamenta tinggal pamenta ulah dikukumahakeun sebab andai kata dibuktikan kahayang nyana Quran turun di langit diiring ku malaikat dicekel ku nyana dibuka ku nyana niscaya nyana moal iman ka anjeun lantaran hatena geus ditutup ku Gusti Allah pasti ngomongna in hadza illa sihrum kahiji nomor kaduana pamenta Abu Jahal jeung berikut para penggede-penggede Mekah teh hayang diturunkeun malaikat coba atuh sekali-sekali utusan teh malaikat atawa diutus malaikat jangan nyatakeun bahwa Muhammad teh sebagai Rasul Allah coba turun deui malaikat Jibril mawa ayat wa qalu laula unzila alaihi malak walau anzalna malakan laqudiyal amru thumma la yunzarun Allah alam bimuradi wa qalu cik ahli Mekah laula hala laula di dieu teh ngaranna laula tahdid lantaran laula teh cek ahli nahum aya dua aya laula imtinaiyah laula tahdidiyah lamun laula asubna ka jumlah ismiyah eta laula teh laula imtinaiyah lamun laula asubna ka jumlah piliyah asubna ka jumlah piliyah mah disebutna laula tahdidiyah istindak alfiyah dijelaskeun wa bihimat tahdidum mizwahala ala wa aulian hal fi'la nu mantak di dieu ge asupna kana fiil berarti tahdid ieu teh maksudna mah ngagegereh men ta ahli Mekah teh hayang teuing atuh diturunkeun ka Muhammad teh malaikat yusadiquhu nu ngabenerkeun malaikat ka Muhammad
coba bejakeun ka Muhammad malaikat teh turun atuh haju ngomong ka urang saya malaikat diutus oleh Allah untuk menyatakan bahwa manusia yang bernama Muhammad itu adalah utusan Allah. Aja leng kaluhur deui urang ge iman ai kos kitu mah atuh padi teu puguh teu kaharu sapira anak si Abdullah sapira anak si Aminah budak kamari yatim ngaku rasul aju eueuh nu ngabejaan malaikat bahwa nyana rasul deuk kumaha percayaan urang atuh penghinaan anu luar biasa kakang nu mata lamun ku ari dihina tah ku jawara-jawara sacablakna ngahina ahli Allah memual gimbir saya tik-tik acan teu kudu dilawan ku perep teu kudu diciduhan ku kiai Allah nu bakal ngutuk ka eta jelema tungguan tinggal sababaraha waktu bae poe bulan tahun beukeun mun teu ringsak hujan ji itulah sangat tiba lagi tiok ngalawan wali-wali Allah mah nyanana nu raringsak ngeringsak pokona mah tilok dilawan antepkeun bae. Emang kunaon gitu kayak ente kuat. Ya nama loba senjatana. Dilawan cicing bae ngadoa ulah. Suan kiai teu meunang ngadoa lantaran ngadoa batal. Batal ka kiaianana kakarak diciduhan, kakarak diomong, kakarak dihina nya geus ngadoa Gusti perih-perih teuing. Ah, cak Allah can sakumaha sia masa kitu mah atuh. Diciduhan ge ti imahna teu datang-datang acan ka pipi sia. Diomongkeun geus sia teu ngadenge sia mangan bedah ke kabar doang ti batur tapi sia geus kadoa batal jadi wali aing ulah geus bae aya nu ngabejaan ka urang bahwa si anu ngomong-ngomongkeun kitu ka kiai teh anu seri bae urang oh kitunya geus bae sungut-sungut nyana digerakkeun atuh digerakkeun ku Allah urang nang Allah atuh kumaha nyana bae geus antepkeun lulus cek Allah sia lulus ya lulus mal kebal ge diusir sia ya lulus iya tuh mentah mah ka Allah bae ulah mun tayang ka jelema kakarak mantap encan dikukumahakeun diciduhan ge di imana tih aing mah neuleuh kiai eta keul jasa greget jasa gila aing mah jauh imahna nyiduhan ka kiai teu datang-datang acan antepkeun ajunya nana ngomong segala anu antapkeun aya Allah ieu aya Allah mun tayang maka Allah ngan ulah ka ngadoa canna naon encana naon mun ngadoa batal sedengkeun lamun ngadoa mah diijabah atuh wali mah pan sakieu bae Gusti coba bae teu mah dibere stroke saeutik bae stroke ulah antepkeun bae mah lamun ngadoana Gusti eta jelema nu ngahina ka abdi ai abdina mah dihina teu masalah tapi agama syariat dihina ku manehanana abdi teh pan dibere ilmu ku Gusti titah ngembangkeun syariat ai abdina mah mangga teh teuing sapira abdi tapi agama Gusti nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti atuh abdi mah sakieu bae mudah-mudahan bae eta nu jadi musuh teh ku Gusti dibalikeun sing jadi pelopor tah eta kakarak kiai ieu mah lain budak di masih tukang teluh di mana sih non aing hayang neluh si eta tah jadi tungtung nama kiai neluh pan eta aya nu nganasehatan nya kiai si neluh ya tuh kiai ge jelema emang kiai embe wah kita akur kiai kiai teh akur itu sarwana teh kos gitu ulah kitu deleukeun Kangjeng Nabi dicaci dimaki sugan ngalawan teh diciduhan sugan ngalawan atuh henteu keur sujud ditendenan kokotor onta sugan Kangjeng Nabi atuh henteu cek Kangjeng Nabi ge sapira awak atuh engke ge jadi kubur ieu asal awak ngahina ka agama bae ke lamun ngahina ka agama kakarak ieu mah instruksi ti Gusti Allah satungtung can ka agama mah mangga teh teuing awak mah sapira awak tuh urang teu katurutan teh Kangjeng Nabi masyaallah iya laula unzila alaih ay hala kahayang mah budak turun malaikat yusaddiquhu ngabenerkeun ka Muhammad bahwa Muhammad teh rasul tah kahayang mah aing mah kos kitu kunaon nyana ngaku-ngaku jadi rasul tapi teu pernah aya malaikat nu nganyatakeun bahwa Muhammad teh rasul Allah belu aing mah bahasa belu teh mana tah belu
Teman-teman Gusti Allah ye Muhammad walau anzalna malakan lamun teu mah kaula nurunkeun malaikat ka maktarahu sakumaha kahayang maranehanana nganyatakeun malaikat teh bahwa anjeun teh rasul kaula tetep bae datang tinggal datang malaikat di mana bae malam yu'minu nyana moal iman ja emang keheul jeung geuleuh ka anjeun teh malaikat diturunkan sakumaha pamenta manehanana haju malaikat nganyatakeun bahwa anjeun teh sebagai utusan Allah utusan kaula tetepnya nama moal iman bae ahli Mekah mah lantaran nu ngajadikeun teh iman teh tilu perkara cek Gusti Allah ka ahli-ahli Mekah teh ka para ponggawa-ponggawa Abu Jahal termasuk Abu Jahal napis hiji dunia anu mah jadi ngajadikeun takabur ka dirina nomor kedua kapangkatan nomor katiluna ieu kemuliaan tilu nu ngahalangan ka manehanana teh maknya aing sugih maknya aing beunghar kudu iman ka Muhammad sedengkeun Muhammad mapan mawa syariat engke ieu teu meunang itu teu meunang sedengkeun dunia mapan kudu nikmati kalazatan jeung kangeunahanana engke lamun aing iman ka Muhammad meureun mabok teu meunang meureun zinah teu meunang meureun judi teu meunang aing teh beusi dilarang kos kitu sedengkeun dunia teh kapan luar biasa nikmatna cak jelema lain ahli Allah hiji nomor kedua nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi teh adalah kapangkatan maknya pan aing mah gubernur pan aing mah bupati pan aing mah camat pan aing mah lurah pan aing mah RT ieu RT mah heula lain nu kuari lain ieu kerja di Mekah pan aing mah RT, pan aing mah RW, pan aing mah RK, Jaro, jore jasa teh Jaro. Pan aing mah camat, pan aing mah bupati, pan aing mah sekda, pan aing mah DPR, pan aing mah gubernur, pan aing mah menteri, pan aing mah presiden manya kudu iman ka Muhammad rakyat jelata. Kahalangan tah ku jabatanana teu hayang aing kudu iman ka jelema anu teu boga jabatan. Mun endeg ge mun endeg malaikat turun nganyatakeun tah Muhammad eta teh jadi Rasul Allah gitu. Aing teu bake heula ngahalangan. Nomor katiluna jelema nu disanjung-sanjung jeung dipuja-puja, dihormati di kalangan Mekah teh lantaran boga turunan, lantaran boga kitu harisma. Ta ieu teh jelema anu mulya boga harisma, sangat karismatik tah eta teh embungeun iman ka Kangjeng Nabi kahalangan ku kamuliaanna lantaran mun iman besi engke teu disanjung-sanjung teu dipuja-puja eta lah nu ngahalangan iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jah horeng datang ka kuari eta kos kitu. Hiji dunia, coba deuleu nu loba duniana. Kakarak naik boga Innova bae ge geus lain deui tingkahna. Kamari mah keur boga Avanza tulak cangkengna ge masih dicangkeng keneh barang boga Innova mah geus rada kaluhur ka susu. Barang ganti kuari mobilna geus kana CRP ditak-tak tulang cangkeng. Barang ganti deui kana Fortuner diceuli di dieu. Barang boga baby band mah geus kikieuan hese jang tulak cangkeng. Harta deuleu di lembur urang anu ngadadak sugih. Kemudian anu tadi nama jarayat biasa barang diangkat jadi lurah deuleu ka adigunganana deuleu ka takaburanana barang diangkat jadi camat geus embung hiji jeung rakyat barang diangkat jadi kapolres geus teu hayang barang diangkat jadi bupati geus embungeun babarengan takabur berarti geus teu ngadenge kana nasehat barang diangkat jadi gubernur kobo jadi presiden mah berarti jabatan eta ngahalangan kana iman. Kabladieuna jelema anu dihormati, jelema anu disesepuhkeun, jelema anu dijadikeun kepala suku, jelema anu disepuhkeun, dikolotkeun dirinya dihormati sagala jadi patanyaan ka manehanana tah eta ngahalangan deui. Embung aing kudu iman ka Muhammad mah. Ana aing mulya, manya nu mulya kudu iman ka nu hina. Datang ka kuari kitu bae. Mantap ke Masya Allah jasa komo di urang wayu leuleuh pejabat teu ari sinin ka rakyat baheula mah disindiran teh rada berubah ngagibeg bae mah kuari mah disindiran mah geus teu ngagibeg acan dicarekan ge geus teu ngagibeg kuari mah geus ulah cecampuran
mentek kiai manggeus ngade ulah ngahiji jeung pamarentah lain kudu jadi musuh satungtungnya nacan bener urang bager bae ngan ulah haju nuturkeun nyana komo nu koneng naon karta nu koneng naon nu koneng cenah de asal kiai asup ka Golkar wassalam intaha wis tutug apa kakiaianana beres geus pokona atau kiai anu minta proposal angges atuh kumaha cenah ngabangun minta ke Allah emang haram ulah nyaritakeun haram jeung halalna panjang nyaritakeun nu enggeus-enggeus di mana dibere proposal sumbangan beak kabeh masyarakat embung ngaji santri embung ngaji emang haram ulah nyarita haram jeung halalna asal geus disumbang bae wallahu a'lam ruhani naik teu hayangeun ngaji ilmu tinggal ilmu kenyataan bae mah kenyataan Garut sa Garut Bandung sa Bandung Tangerang mah alhamdulillah eueuh nu kaliwat araya kabeh dideuleuh ku mata urang asal disumbang ku pemerintah wallahu a'lam embungeun ngaji ka kiai geus ulah nyaritakeun haram jeung halal teh mah los bahas ka ditu haram jeung halal mah pagede-gede dalil loba nu ngahujah Imam Ghazali ge ngameunangkeun leg-leg ku sia Ihya cek nya mah aing teu maca meureun Ihya jauh ngameunangkeun cenah Imam Ghazali ge disumbang ku pamarentah malah tereuy ku sia malah mah tapi deleukeun ku sia nu enggeus bae teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna Pandeglang saha kiaina Serang saha kiaina Tangerang saha kiaina tinggal 3 deui ge teu sampurna santri nu hiji lehoan bae nu hiji ayo kenyataan deui kula mah deuk dipake ka bendu ge los tapi aing mah pan karunya jasa ieu ka masyarakat deuh jasa ieu lamun geus ti lembur eta tata dina nyana di naon didengekeun ajian anak kuari geus teu di ajian mah pae meureun ji baca kula ieu bawel jasa bawel lawan ieu karunya tak ka kiai hayu urang babarengan lah sapira proposal kiai pancen dibuka ku pamarentah cokot duitna jadikeun ka jalan ulah di pondok pesantren kajalankeun bae tah kajalankeun beuli split aduk-aduk geus ya emang sekalian bawel ieu lantaran ieu jadi kenyataan 100% masyaallah anu kula nyaho bae Tasikmalaya Ciamis Garut Bandung asal geus kakenaanku koneng anggeus intaha wis tutug apa pondok pesantrene heran eta di mana-mana ge heran aing mah heran geus teu nyaritakeun haram jeung halal geus tah mah bisa dalil mah los tah mah ya Imam Ghazali nu ngameunangkeun ge los tapi kanyataanana di mana bae asal geus disumbang beres mantak ulah hayu urang babarengan hayu ih ngaji ke mana sih aduh kajeun aing mah dipake ka bendu ge ku camat kula kajeun asal ieu urang agama hayu babarengan aing mah kajeun geus gregetan bupati ka aing kajeun heulana aing mah asal aing ulah digeregetan ku Allah kajeun ieu mah digeregetan ge cenah camat lo sombong jasa tah make oce aing disombongan ku camat mah bila perlu camat mah ditikrekeun ku artinya disombongan deui sedako aing mah boga hujah jelema sombongan deui sedako ngaranna ayo guys ieu mana hancur je masyaallah lain lalagaan nih mah komo ka dieuna beusi anu ngomong mah kemari zaman orde baru atuh komo kuari 2 kali orde baru leuwih jahat kuari maksudna ieu sanajan urang pondokna goreng pondokna jorek pondokna dek rubuh mun aya pondok dek rubuh keuna abak lah ulah dibangun ku duit pamarentah ulah nyaritakeun halal haram ulah nyatana bae insyaallah
ilmu gedeku gedena lobaku lobana itu bisa disalurkan mah kumaha tuh iya ya cek Gusti Allah walau anzalna lamun kaula nu agung nurunkeun malakan malaikat di luhur langit sakumaha kahayang para ahli-ahli Mekah nganyatakeun bahwa anjeun teh Muhammad sebagai utusan kaula tapi tetep bae anjeunna falam yu'minu teu ariman laqudiyal amru niscaya beres urusan teh maksudna beres bihilakim rusak sanggeus teh rusak summa la yunzarun moal aya waktu teu dibere waktu teu diengkekeun deui jang tobat jang menta hampura sebab sakumaha adat Gusti Allah ka umat-umat nu baraheula memeh ahli-ahli Mekah dirusak dina nalika diayakeun pamentana ketika diayakeun pamentana nyana teu iman deuleu umat Kangjeng Nabi Nuh deuleu umat Kangjeng Nabi Hud deuleu umat Kangjeng Nabi Lut deuleu umat Kangjeng Nabi nu lain-lainna ketika jana menta ka rasulna menta ka nabina dibere ku Gusti Allah sakuma pamentana tetep teu iman dia teu diengkekeun deui ku Gusti Allah sikat habis siksa tidak menutup kemungkinan deui ka anjeunna ka maranehanana ahli Mekah ketika naon pamentanya nah hayang diturunkeun malaikat kemudian kaula nurunkeun tapi tetap jaga teu ariman jag keheul ieu ka anjeun eta pan berarti ngundang siksa ke kuaing disiksa cek Gusti Allah entak moal diturunkeun kita dedeh jeung jaah ka Kangjeng Nabi sehingga pamenta mun diturunkeun jababari jasad tapi Allah henteu daek nurunkeun nu matak teu daek nurunkeun niscaya engke mun diturunkeun tetep teu ariman lamun geus diturunkeun teu iman siksa nu aya mentak walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajulan walalabasna alaihim ma yalbisun wallahu alam bimuradihi Muhammad walau ja'alnahu mun kaula nurunkeun ka malaikat la ja'alnahu niscaya meureun ku kaula dijadikeun malaikat teh bentukna jeung rupana seperti lalaki lantaran lamun langsung malaikat diturunkeun ka dunia pan moal kuateun manusia maneuleuh malaikat contona Kangjeng Nabi ge pernah menta ka Gusti Allah hayang neuleuh malaikat Jibril nu aslina eta teh begitu Kangjeng Nabi dibere ku Gusti Allah neuleuh malaikat Jibril nu aslina kakarak jangjangna doang ge sabeula gusya eleh Kangjeng Nabi langsung pingsan eta sagede Kangjeng Nabi atuh komo sagede bangsa musyrikin kuari lamun turun malaikat ka Cikupa beres kabeh Cikupa rata ujianna Cikupa moal kuat emang kumaha kitu neuleuh malaikat berarti kan lamun kaula nurunkeun malaikat jangan nyatakeun bahwa anjeun sebagai rasul jangan benerkeun bahwa anjeun sebagai rasul kaula niscaya kaula nurunkeun malaikat eta meureun bentuk lalaki sakumaha nu sok datang ka Kangjeng Nabi bentukna kos Kidahiyatul Kalbi hiji urang Arab nu pangkasep-kasepna Kidahiyatul Kalbi tah malaikat Jibril teh sok ngarupa Kidahiyatul Kalbi ketika madep ka Kangjeng Nabi lantaran lamun langsung bake nu aslina Kangjeng Nabi moal kuateun tah atuh ieu ge ulah nurunkeun malaikat jangan benerkeun ka anjeun dideuleuh meureun ku ahli Mekah moal kuateun pararaeh hatung ke lamun kula ada nurunkeun supaya aman atuh meureun pan kula ge meureun cak Gusti Allah aing agung ngarobah bentuk malaikat jadi bentuk lalaki hiji nomor kedua engke walau anzalnahu wa ja'alnahu rajulan lamun kaula nurunkeun malaikat bentukna lalaki jalabun lain lalaki mamual kuateun ieu atuh lalabasna alaihim mayal bisun atuh saliru engke ieu teh malaikat apa lain mun diturunkeun malaikat moal kuateun niscaya diganti ku rupa lalaki mun kula nurunkeun malaikat ti luhur rupa lalaki atuh engke saliru deui bae cak nya ieu mah lain malaikat di jelema-jelema keneh deuk iraha benerna atuh pasti jelema teu iman mah kitu bae
tah Muhammad tetep baik ulah dilingsih ulah didengi pamenta diturunkan kitab lain dek iman ieu pamenta yang turun malaikat lain dek iman ieu eta mangan sakadar ngaririweuh ka anjeun lamun nyana ngaririweuh ka anjeun ulah sok milu riweuh anjeun Muhammad tenang bae mentek dibere pangbeberah ku Gusti Allah ye wala qadistuhliya bi rusulin min qablika demi yakin nyata geus diguguyonkeun bi rusulin berbagai rasul-rasul min qablika memeh anjeun samemeh anjeun teh rasul tiap dakwah teh disengserikeun ku kaumna Kanjeng Nabi Nuh disengserikan disengserikan ratusan tahun Kanjeng Nabi Hud disengserikan ratusan tahun Kanjeng Nabi Yusuf disengserikan sababaraha tahun Kanjeng Nabi Sulaiman kitu keneh Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi Isa termasuk anjeun disengserikan dihina dicemooh lain anjeun bae nu baraheula ge kararitu bae tenang bae lain hiji lain anjeun bae nu mantak paha qabil ladzina sakhiru maka turun menggon ka jelema anu ngahinakeun ka jelema-jelema anu kitu ngalelewe ka jelema anu kitu ngajejeleh ka anjeun maka nu bihi yastahziun siksa anu pernah datang ka jelema anu ngahina siksa nu pernah datang ka jelema anu ngawoleh ngajejeleh jelema baheula menta ka rasulna saenggeusna diturunkeun ku Gusti Allah sakumaha pamentana tetep teu iman nyana tetep ngajejeleh nyana tetep ngahina ku aing diturunkeun siksa ka jelema nu ngahina tidak menutup kemungkinan cek Gusti Allah pakadzayahiku biman istahza'a bika aing ge bakal nurunkeun siksa ka jelema anu ngajejeleh ka anjeun Muhammad. Deukeun ke ternyata bukti ketika perang Badar dicacag Abu Jahal jeung berbagai perang dicacag jelema anu ngahina ka Kangjeng Nabi paehna inting-intingan tah kitulah jelema nu ngahina ka Rasul kitulah jelema nu ngahina ka Nabi kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para wali Allah kabelah dieuna jelema nu ngahina ka para solihin-solihin engke ge ku Allah dibuktikeun janya nama lain dek iman ke Allah ieu lain dek iman ke Kangjeng Nabi ieu lain dek nurut ke para wali ieu lain dek nurut ke para ulama solihin ieu nya nama emang dek ngaririweuh doang dek ngaribedan doang nya nama dek ngaribedan doang kiai ka kaler nyana ka kidul kiai ka katuhu nyana ka kenca kiai kudu heueuh nyana ulah atuh terus bae sepanjang masa kitu bae ulah kaget satungtung aya keneh jelema leuwih ti hiji pasti kaberesan moal aya tetep penghinaan pelecehan terus bae ngan urangna ulah kaget ke timbul ti ustad nu ngahina timbul ti kiai nu ngahina timbul ti jawara nu ngahina eta teh hakikatna mah deuk ditaikeun pangkat si kiai coba ja itu ge moal ngahina lamun lain gerak Allah mah dek dicilakakeun bae situ dan nu ngahina teh ngan urangna sing teteg bae mentek ge ka santri mah model cek ulama santri mah model ka modelanna naon mimiti dihina ke masantren teh dihina di ortodok hei net jadi ke mana mondok aing mah zaman internet mondok pikir ku otak sia atuh lamun endek ge sakola mun endek ge kuliah mun endek ge ka luar negeri ka ditu ulah mondok di balai rombeng kos kitu ribet da aing meuneuleuna segala mah ke samping kopeah beureum tas diselek ku sia eta teh ngaleungitkeun pemandangan keindahan Indonesia nah hina teh lamun nyana dihina kitu haju eureun mah santrena kandas tengah tapi lamun deuk dibere pituduh ku Gus Jaji atuh aing ngaribedan pemandangan mah sia ulah neuleuh aing deuleuh tuh nu hararebat aing ulah di deuleuh atuh anggap aing kadal ku sia geus teger tah berarti tah si Juned teger si Juned mondok bae tapi hatang ka pondokna mah pagon hak-hakan
iraha deui sia ku aing dibales sia ku aing teu balik nyana ka ieu mah ju berangkat deh ned mondok keneh kitu datang ka zaman iraha sia eureun mondok woi teu mah zaman Ki Benen teu mah kuari mah zaman saha mah nya mondok keneh bae dihina tetep bae mondok 5 tahun 10 tahun geus bisa ku hari mah aya muludan nya nanti tah jadi MC waduh mulai geus tah kadengekeun je sejuna teh tah jam saan ngomongna nya kabeneran kori nu kunyana disebut teu datang karena kori tidak datang maka saya akan menggantikan kori tersebut MC ongkoh, kori ongkoh. Wah, sakadaeknya nentu. Bismillah nage bisna di Jakarta, himna di Singapura. Halus parah jasa. Beres, cak masyarakat Jabisan ya eta si Junet. Tibalah kini saatnya mubalik yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan mau'izah hasanah Kiai Syamsuddin. Ternyata teu datang. Kiai Syamsuddin tidak datang. Cak masyarakat, siapa Ned? Siapa Ned? Waduh, mainnya MC kula kuari mubalik. Geus eueuh atuh. Ayo geus jan akan jadi mubalik. Masya Allah, luar biasa. Tah eta teh diborong kunyana zaman supermarket kuari mah tuh. Kade kuno ngahina teh ji si Junet eta sasadanya. Sakumaha kotok jalak budak. Kabari mah dihina bareng tek bae kadenge mulai. Penghinaanna lain deui. Tad, ka mana Tad? Sial ya cek si Junet. Dek pondok sia Tad, geus Tad. Dah bari di ustad-ustad, tapi ngahina keneh tetep. Pondok nih guys 15 tahun herang pan kadeuleu mancrit kopeahna gitu. Pokona kepala KUA meleh megunya guys. Legegna geus aya sorban geus nancep di dieu. Masya Allah mulai guys parawan-parawan daftar. Kamari mah dihina, kuari mah nu ngalamar sakumaha ngabesan. Aduh, darah datang ka imah bapana. Junet aya, aya. Nya indek gegeran dikawinkeun teu. Atuh kumaha jodoh bae cak bapana lah, tokos lain. Di mah kula ge aya ti lokal luar-luar. Maksudna kudu atuh teu bisa leumpah. Sial cak si Junet teh. Aya laku kos itu aing. Deh nu belah di itu di Junet aya di umur sabaraha asal geus tanyakeun umur berarti mengarah geus aya do genep mah ka 27 lain di imah ge atuh ja aya kunaon eta karena nyana mah mun ka mana ditungtun bae sial cak Junet teh ka aing ahina keneh bae aya deui datang dah Junet aya di imah aya nyana pan di pasantren itu jadi kelurahna anakku lagi di pasantren awewe geus jadi lurahna kadengena makan ngeunaheun tah kadengena ngeunaheun kan teliti heula maksud teliti ke kumaha kieu aya waktunya nama santren eta umur sabaraha kerja nama santren umur 15 tahun Aju kuari jadi lurah, kita ngalurahan pondok kuari umur sabaraha? Geus 15 tahun di pondok, jumlah 30 kolot. Cek si Junet aing dikawin nganu kolot deui bae. Mulai tetep loba nu datang. Lain deui. Lantaran sinar ilmu mah teu pandang kasep, teu pandang teu kasep. Lain deui. Hideung ku hideungna herang. Herang kapoe.
ngan tetap si Junaid ge lantaran boga ilmu teu babari milih calon pamajikan teh nu bawa nu bis ditanya net can kawin bae emang eueuh tanah lain eueuh maksudna aing mah neangan nu bisaeun dibawa sugih oh sia so amat ye atuh keur susah mah aing ge keur basi sugih ge itu diajak susah mah engke atuh baradisa aja aing ge susah ieu mah basi aing sugih supaya bisa teu kaharti aing ngomongan sia atuh pan aing mah santri oh atuh lain deui mulai ku hari kawin teng magahan ku hari amil magahan jurumia lain deh dek nyeun pondok lah tihang hawi dek aya nu nyumbang lurah jangan kecuali besar atuh podoli tah pokok gitu aduh ulah ieu mah pondok mah moal disumbang-sumbang teu kudu ieu mah moal disumbang-sumbang ulah dek dimurnikeun ieu mah sadatangna dek dimurnikeun mulai beda kategeranana lain deui teu lobang geus mulai nu ngaromongkeun dah kiai kakarek jadi ustad bae ge sombong kunaon disumbang ku lurahnya mah embung lah moal maju tetep bae aing mah lain maju cak sia cak Allah mulai geus kategeranana lain deui haju jurig dewone wada gas ulah dipake tah kiai kos kitu ieu manya kiai kos kitu teh akur jeung urang kajeun aing mah ku Allah dipakena lain ku jelema cada teu kapake ku jelema aing mah asal kapake ku Allah bae engke timbul sinarna lain deui mulai aya nu paeh digerokeun ditah mandian emang nasib santri mah kitu ieu nasib santri mah mulai geus mandian mungkus mun kaning baheula tilok mungkus pan ngaji di kitab teh pohoan surahna dibungkus sakubahan deuk maistri cak masyarakat kan gitu amatnya Ustaz mangnya ditegor tad pan mungkus bae si kosi ulah loba ngomong padahal manjana ge mikir emang salah aing ya engke di jero kubur mukana kumaha anu dimaksud teh mukana kumaha eta nu mantek dibulak-balik ge abe babari mukana beungeutna tek nempel aya digorongkeun kitu salah bantu kan kurang tepat kalau ngomong kumaha aing bae geus atuh pas nguburkeun ustad mana ustad ya kubur teh coba tah buka kunyana hese gunting mulai geus salah aing ieu salah aing ieu mungkus kieu mah ieu mah teri jokos kieu mah biasa mimiti jadi ustad mah kos gitu ditegor ku masyarakat tadi itu emang kos gitu aya nu kitu aya nu lain kumaha maitna tuh tilok elek ke mun aya deui deuleu ke lain deui aing mah atuh di kitab lagi loba cara atuh mal eleh ja kiai mah kira jeung nu bodoh atuh mulai kapake ku ari mah rek dek hajat coba atuh cenah ieu tahlilan terus rajaban muludan gede sorangan ngegedean henteu maksud gede tapi Allah nu ngagedekeun lantaran nyanana teger ka Allah aingna nangieun Allah dibere ilmuna ku Allah dek ngembangkeun ilmu nu Allah dititah ku Allah moal muntayang ka jelema jadi ta kiaina kamari mah kakarak ustad guari geus bade ka mana yai ki pudoli ge kamari ustad guari geus kiai geus ada geus kiai nya guari asal ulah kena hama jaki wae tuh geus kiai geus babari nang saha eta janjanana ge teh hayangan di kiai-kiai jateu nitah we budak aing kiai ke henteu nang manusia berarti gerak Allah dikiaikeun kabari mah ustad kene ustad Fudoli kuari geus kiai Fudoli isuk memanukan
artina nang Allah henteu hayang malah mah garieung nu gadenge buya nu gadenge mama teu hayang Allah izin ka Allah gede daripada MC kadi dokter Andes teka sebut ku si dokter Andes Haji Fadil dokter Andesan sia dipecat sia ku tak kabur dah jelema mah atur mah dokter Andes mah geus ulah dibabawa kiai na geus kudu dibabawa saya ngaran Haji Fadil Kiai Haji Fadil teban buya Kiai buya mama loba amat emang kieu tah eta kos kitu gede sorangan nya nama ibadah bae baca Quran baca sholawat ngaji ku batur di ustadkeun ih sebodo atuh jaing teh hayang ieu kamari ieu mah kakar datang mang santri kene mang belah dieuna terus tad nyana terus we terus ngaji yai kiai kudnya mah terus we ngaji malah mah izin ka Gusti Allah mulai ya naon eta ya ku Allah diangkat geus moal aya nu bisa nahan lamun ku Allah geus diangkat hese nah kitulah sing teger sakumaha tegerna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu urang babarengan tanjerkeun agama Allah melalui taklim luhurkeun agama Allah melalui pengajian di lembur-lembur besi aya ustad kiai bagahan ngaji hayu arajian ulah hajikeun arajian hayu esian besi aya pondok pesantren di unggal lembur anak urang datangkeun ka dinya keuna nyahoon maca Al-Qur'anul Karim kena bisaeun maca riyad takrib teu kudu jaka jauh-jauh heulanan babarengan ke mun anak da geus boga pilihan jakula geus ngaji amil di dinya hayang pindah ka anu mangga pindahkeun jadi engke hirup suasana teh asal kiaina ulah narima sumbangan ulah nyaritakeun haram jeung halal kenyataanna mun tas disumbang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh intaha teh kanyataanna seperti eta mentak loba anu gregetan ka kula kajeun aing mah digergetan kajeun asal sing tabah sing kuat agama nu di pikiranana tuh iyalah lalakon di zaman Kangjeng Nabi ahli-ahli Mekah anu ngahinakeun ka Kangjeng Nabi anu ngelecehkeun ka Kangjeng Nabi ujung-ujung nama engke bakal kena siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala masih berlanjut kul siru fil ardi wallahu a'lam